Jajab sama mama. Nyambungan. Terapi di mana Neng teh? Namanya? Amanda. Amanda. Neng Amanda nih sob. Jajab mama katanya sob. Kesini mau nyambungan dulu. Ntar si Neng yang Bener-bener sih tadi. iya ya. Oh di tos nyambungan teteh. Alhamdulillah. Tuh ngelek baskom sobat tuh ya. Nah, ini masih nengnya sob dos. Lagi jajab katanya sob tuh. Jajab sana Neng. Jajab sama mama. Nyambungan. Terapi di mana Neng teh? Caket di Cipasang kan Neng. Oh, itu cantik banget sobat tuh. Udah nikah belum? Belum. Masih SMA? Oh. Kapan mau nikahnya? Masih SMA di mana nih? Di Sumet. Oh di Dharma Raja. Iya. Neng siapa namanya? Amanda. Neng Amanda nih sob. Ini kalau mau daftar nih Neng Amanda ada ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak ikut ke dalam? Teman bukan? Bukan ini yang nikahan teman bukan? Oh tapi kenapa? Iya. Lagi nungguin ya. Lagi nungguin ini baik banget kesininya. Jajab mama katanya sob. Kesini mau nyambungan dulu. Ntar si Neng yang mau nikahnya. Harus ya Neng. Harus. Neng Amanda ini mas sob tuh. Ya silahkan Neng dilanjut ya Nengnya. Sob kebetulan lagi di dalam nih saya nih tuh. Jadi pada datang lagi yang sedang apa? Yang nyambungan sobat. Kalau di sini mah tuh pakai baskom ya tuh. Coba lihat di sini. Di mana ibu teh? Di Cipasang. Lebihnya. Untuk mengiringan damal ini. Nah, jadi ini pembukaannya sama Bu PRT sobat tuh. Nandang hijinya. Nya nandang kan? Hiji desa. Yayat. Tuh. Aku lupa namanya. Ada jadi 3 ya. Ditampi ya. Langsung dibawa ke dalam ke goa sama ibu goa. Alhamdulillahnya tuh. Ibu hajat mah cicing we pokoknya mah. Cicing, capek. Engkena pisang hajat saja di sini mah ya. Jadi kita Pak kalau dipasikeun kanu ieu, kanu nyambungan. Pamulang. Oh, pamulangnya. Di dia mah masih kena pakai caunya. Tuh, tempat pisangnya juga banyak banget. Tuh, jadi yang nyambungan juga sudah pada datang lagi sobat. Nah, anu bade ditikahkeun teh saha, Bu? Oh, Neng. Mana teh? Sanes Neng eta tos nyarak murang kali hiji. Oh, teh acan. Nya. Aya murang kalihan hiji, sareng sa Neng. Sana mina Neng. Neng Cici, beres sekedap beli mah meureun eta nya. Bakal buka kayak sekedap dinya Neng. Nah, sobat, tuh jadi di sini mah sedang bikin ulen katanya sob tuh. Uli. Tuh. Berapa kilo, Bu? 20 kilo. 20 kilo. Wow, alhamdulillah. Nah, ini sob. Jadi ribut di dapur nih sob. Karena ini yang nyeklannya katanya nggak kuat tuh, maju terus. Eleh kuno nutuan cenah sob tuh. Dah, ya. Harus sampai lembut, Bu. Iya, itu. Konten. Nyasing lembut dah jeung tamu. Sebatas teh sob. Jangel itu sob. Tuh. Jangel kamu. Jadi di dia sok ngaropak ya, tara pam beda hajatan. Oh, masih ngopaknya.
ngopak ngeraginan. Oh. Wajib. Abi mah teh hoyong terang ari keur proses ngopak. Nya atuh Sok resep. Sami. keneh ngopak mah muhun. Di dia ge kamari ngopak. Jauh hari. Oh, ngopaknya. Bisa sasih Pan di batur mah tos harimpal wae geuning nya maleser gitu. nya hoyong praktis mah. Di dia mah ngopak. Meser mah awis mending. Awisnya sarang rasana ge da sok benten nya, Bu. Tuh, sobat. Jadi di sini juga sedang bikin bugis. Sabaraha liter ya, sabaraha liter kada mah? Tahu mah gua sabaraha liter ya? Mah gua sabaraha liter teh mah gua? 2 liter. 2 liter. Jang poe ayeuna, Oh. bukan beda deui. Oh, enjing teh ngadamal di wae. Waduh. Ramenya. Tuh ngariung deui aya mah bagian naon ngomenon ieu mah juga laja lengkuas sobat tuh. Seungit laja mah tuh sob. Ini mah kunyit mungkin tuh yang sebelah sini kunyit udah. Isin cenah ge. Geuning aya nu bogoheun deui. Assalamualaikum. Aduh, punten Bu, ngiring ngawagalnya ya bade ngiring ka dapur tuh ku si teteh bade dijajar sama teh. Punten, ya geuning ngarariung ya rame. Bu hajatna sapa aja? Acan paling mana Bu hajatna nu mana? Mana Bu hajatna? Oh, nu di Cinung. Alhamdulillah. Punten nya, enak Ibu mah ya ditutupan wae ku ieu kunaon Bu? Punten Bu nya ngiring ya ngiring ngarewong di dia Bu. Nah, ya Ibu anu gaduh hajat teh leres. Ya sabi ngiring ngaliput ya dianya Bu nya. Sareng Ibu saha itu namanya? Ibu Nung, alhamdulillah. Anu bade ditikakeun teh saha Bu? Oh, Neng. Mana teh? Sanes Neng eta tos anak murang kali hiji. Oh, teh acan. Nya. Aya murang kalihan hiji, sareng sa Neng. Saha namina Neng? Neng Cici. Bade nikah teh ka saha? Karian, Cicirian gitu. Jadi pasnya Cicirian. Nya Cicirian, di Ciriannya alhamdulillah. Ka orang mana Neng nikah teh? Bade nikahna? Jatinunggal. Dinten naon nikahna teh? Mingon. Berarti enak atau tilu dinten deui nya? 2 dinten deui weuteun nanya. Oh, Neng teh sakedap deui mah meureunna eta nya. Bakal buku-buka kayak sekedap dinya Neng. Buku-buka segala rupanya mah. Ya mudah-mudahan Neng acarana lancarnya Ibu di dia tuh. Hajatan mah anjing. Aya nu mah mingon nya hajatan anjing. Mohon. Sareng Neng nangke mudah-mudahan tos berumah tangga sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah Neng nya. Di dia dilancarkeun, disehatkeun sadayana nya ibu-ibu anu aya di dia tuh anu ngabarantos oge tuh seueuran. Ya Neng, nah ieu ku ieu dijajab ti luar namanya abi ya. Neng saha itu namanya teh gini ya? Cantika. Oh, sanes tembem ieu mah. Montok. Alhamdulillah tuh. Gemoynya aya mah kerjaman, aya mah gemoy mah. Tuh, kerja di mana-mana gemoy. Ka mana sih bapana, Bu? Di mana di Pangkar? Di Pangkar nuju naon? Bukan nuju naon. Bade ieu motong sapi teh. Moal. Motong naon wae tuh? Motong. Bade ngiring ka dapur yos, Bu. Nya mah atuh nya puntennya ya di bade di wagal ya Abi ya. Ngiring ka dapur nuju acara naon di dia ya. Punten Bu. Bu. Aduh tuh sobat. Eta mah nuju naon geuningan? Nuju ngulen. Alhamdulillah sobat tuh. Punten Bu nya. Ibu punten tuh. Aduh. Nah, sobat tuh. Jadi di sini mah sedang bikin ulen katanya sob tuh. Uli. Tuh. Berapa kilo, Bu? 20 kilo. 20 kilo. Wow, alhamdulillah. 20 kilo katanya sob, 20 kilo ulen. 5 eta. Ya. 5 sanguan. Atos kenging sabar asupan, Bu? 6. 6. Aduh, ieu mah. 2 2 asupannya.
Duh, siapa mah di kamera. Nya tuh di kamera mah meh katinggal emaknya tuh aya dina ieu engke. Ini. Dakeun we da kapung keur mah ngora. Sadayana Nya sadayana ge ngora mah. Tuh tinggal. Pada ngarereyang nya. Eta kunaon dulangna atuh? Songek. lucu dipakai ke sama. Sama di ieu. Dulangna songek sob. Nah, awal kan ieu. Sa ieu Iya keur kumaha heula. Yang cai kirang cai tadi gitu. ieu mah tos nikahna tos tos gaduh putra. Kayak Oh, anu neme. Tos nikah katanya sob yang ini mah sob teh Cantika mah. itu nak tarik teh heuras teuing sok Naon? meunah nu heuras teh. Ya bajar sok hayang nu heureus teh ati. Nah ini mah. Ibu nih mah ibu RT. Itu papai. Heeh, Bu RT. Ya nu basa eta di. Basa eta basa 4 bulanan pan eta di ditu nu ngomong naon eta. Anu lain. Harita teh ieu lin anu ngantir-ngantirkeun Ciangeun. Iya kan dia. Itu papai heuras teuing. Mana? Nya, aduh, ieu mah masih kene wargi nya di dieu nya, Bu. Sami katanya sob tuh. Jadi di sini mah tetap warganya kompak dari sini mah. Beda RT tuh Bu tadi. Ada RT hiji. Oh, Ari. Oh, Dua itu si Mat. tapi satu dusun samanya, satu dusun. Jadi RT naungku nu benten. Bu. Tinggal ingkun-kudan ti barang mah. Kehalangan ku ieu teh atik tuh tinggal. Jadi teu katinggal Pak. Ieu na. Kalangan lebih ucu cenah. Oh. Tuh, tinggal sobat. Bisa kan ulen. Ari proses ulen teh dinaonan deui kena eta teh tos kitu teh. Atos Dibungkus, dilulun. Oh pada dilulun ieu mah. Moal ditemplekeun. Mau kalapa teh, Bu? Mau kalapa. Aduh, sok rawas pisan eta teh. Naga genep ieu teh. Walah. Seueurnya kalapana oge. beki maju. Majunya. Sia di mana? Abdi ti kebun kopi, Bu. Nya, Bon kopi mah pan mage gaduh sadar. saha? Mang Ekai, Sa? Mang Ekai. Mang Nono, Mang Engkar. nya. Oh, nya. Mang Engkar si Deon, si Ujang, Oh. Nyi Eti. Eta teh wargi kan nih? Nya, Alhamdulillah. Raima. Eta lebakeun bumi abi eta teh mah bumina. Gitu. Tukeun lah sareng kita teh naik lah. Kebun kopi. Ini atuh Adug-adugan cenah sob. Anjing pada ngadamel sate mah, Bu? Ngadamel? Ngadamel sate. Mau dinten we nya di YouTube. Nya. Nya gitu. Pokoknya mah aya Spesial mesian bonus to ka dieu. aya kabar ka dieu lumpat abi mah. Tuh tinggal. Mak tadi urut cesium. Ari di dieu Bu apa mi bade ieu sok ngaropak heula tah Bu. Tuh ku itu cenah tuh naon? Jangan naon tik Culak colek. di luar. Iya. Oh. Di luar katanya sob tuh. Mangkar teh rai, kapi rai. Oh, panti Cicadas nih. Ya, turunan Cicadas. Turunan Cicadas kan ya? Kalau bena, kalau megat mah Urang lieu. Sahana. kurang Cicadas. Urang lieu kalau bae mah. Urang babakan. Jadi eco, Ini sobat ya, maaf karena gak kelihatan karena ini makan sempit di dapur, posisinya di dapur sobat tuh. Jadi nggak ada jalan dari sana, kita cuman jalan cuma satu dari depan doang. Jadi kembalinya ke depan lagi sobat. Itu maju wae. apa diangkat kalkatan cari. Nyara kelana we tuh barang bi. Nah ini sob, jadi ribut sob, ribut di dapur nih sob. Karena ini yang nyeklannya katanya nggak kuat tuh, maju terus. Eleh kuno nutu. Yang kudu nutuan cenah sob tuh. Dah, ya. Harus sampai lembut Bu. Iya, itu. Konten. Nya sing lembut dah jeung tamu. Tos cenah ngesang.
Kumaha karaosna? Nutuan teh, Bu. Raos pisan. Raos pisan, tah taroskeun ka caroge. Kumaha nutuan teh capek teh. Ya, ya. Ya, Mak. Si emak. Kumaha, Mak? Si emak. Si emak. Teh, si emak ngado noel ka abi. Ka jiga mah osok keneh si emak ya. Osok pohoannya, Mak. Atau si asan-asannya, Mak. Kaliwat ya kan. Tara kaliwat. Aduh. Asa geus asa acan. Tuh. Si Mak. Tuh eta teh naon jangel disebutna teh sob. Cantik saotik. Jangel itu sob. Tuh. Jangel Kang. Jadi di dia sok ngaropak keneh tara pami bade hajatan. Ngopak. Oh, masih ngopaknya. Ngopak ngeragina. Oh. Wajib. Abi mah teh hoyong terang ari keur proses ngopak. Nya atuh Sok resep. pedati. Sami. Keneh ngopak mah muhun. Di dia ge kamari ngopak. Jauh hari. Oh, ngopaknya. Bisa sasi Pan di batur mah tos harimpal wae gini nya maleser gitu. Nya nu Di hoyong nya- praktis mah. Di dia mah ngopak Meser mah awis mending. awisnya sareng rasana ge da sok benten nya, Bu. Yang tadi mau nganggo Nya. panas seueur. Nya. Nganggo gula. Nganggo apu. Jadi anjing oke proses masaknya bade di dia, Bu. Kata napi di luar. Di dia masak mah di lembah. Oh, di lebat. Luar dilebat. Di luar di lebatnya. Oh di luar mah. Jamang sate di pongkar teh sareng nyanggu. Nya. Oh, yang mah di pengker aya. Pongkar. Ibu mah bagian ningalikeun gitu ayeuna teh. Nya ninggal. Oh, Sonoli kuah. oh iya teh. Iya teh nu gaduh aduh, biasanya sok gaduh kakak Aduh anjing. Oh, teh acan ngadamel. Ah, teh acan ngadamel kan cenah sob. Tuh, teh acan ngadamel. Jadi bakakaknya belum dibikin katanya sob. Jadi hari ini mah baru bikin ulen, papais dan sama bugis ya, Bu. Bugis papai. Iya. Ai lucu tega. Eta masa kedik. Sisanya. Sisana. Nah, ini proses bikin ulennya sobat seperti ini ya. Dan katanya masih ada yang dikukus ya, Bu. Kalau ini yang dilangseng ini apa, Bu? Ulen. Oh, buat ulen juga sama. Itu jadi prosesnya di apa? Dibungkus sekarang mah. Masukkan kana kulkas. Oh, dikulkasin dulu, Bu. Jadi saya digoreng nak pengker. Buntalin. Kang Oirha ya tadi ya digoreng nah. Enjing. Anjingnya. Pas kopi dulu. Pan panas. Bu. Ya mau. Nah, dan ini ayam buat bakakaknya besok sobat tuh. Ada berapa ya? Baru ada 2 nih sob tuh. Masih dikandangin. Oh, Bapak RT. Nah, iya mah. Alhamdulillah tuh ketemu lagi sama Bapak RT. Berarti RT yang di sini mah beda lagi dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak Udung. Bapak Udung nih, ini mah. Kalau yang kemarin mah di RT situ kan ibu RT-nya yang ini, Pak. Buntik. Ini istrinya. Ini Oh, istrinya si Bapak. Ya alhamdulillah. Tuh. Kumaha Pak di dia wargana kompak kanggo Alhamdulillah. rame nya di pali dia ge. Tapi apa dinten ieu mah saurna teu acan seueur, Acan ngumpul. acan kumpulnya. Ngumpul. Kayak anjing pedan. Anjing. Mohon tabu salapan lah. Oh mulaina Mulayana. bade aya nyate saurna teh nya, nyate segala rupi. Pokoknya mah segala rupi apa intinya Pak? Sabiasana we lah. Sabiasana mohon. Sabiasana, biasa. Sabiasana. Jantan di dieu mah aya nama dan nama eta di lebat ujung ada mah ulen. Mohon. Bugis mah atos sauna teh kantun papais tah ieu di dieu nuju ngadamal papais. Bentan grup ya. Pak. Bentan grup mohon. Bentan grup. Bentan deui buat tukang nyagu paling itu. Oh aya deui Pak nya. Aya deui. Aya deui. Aya deui grup tukang daging satena. Oh mohon. Mohon alhamdulillah. Insyaallah anjing abi ka Dedi insyaallah. Mudah-mudahan abi sehat di dieu sarehat nya Pak nya lancar acarana. Gitu.